Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejam dari hiji carita karya Aan Merdeka Permana dina judul Pringgawasi. Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages maot tur bapana tiwas di pangperangan. Basa Pajajaran dirajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum Sinatria Pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran. Pringgawasi. Rarasaana namah Pringgawasi ukur papahareup jeung eta lalaki salila sapoe jeput. Sabab waktu gejigacan ganti ngan rarasaan rupa-rupa pailmuan meni asa metet dijejelkeun ka dirina. Elmu ngomong jeung alam ilmu kanuragan lahir tapi sagalana dibikeun secara filosofis. Pringgawasi bungah sabab loba pangaweruh soal kanuragan saperti ulin usik penca. Sabenerna di padepokan geus dilatih ngan pedah nu ayeuna mah leuwih sampurna deui. Manis sakitu tapisna manis sakitu ecehna nerangkeun ulin usik jurus penca teh. Jiga-jiga ieu jalma teh anu nyiptakeunana. Nah ieu teh bagian-bagian tina jurus nu dicokot tina kitab Ratuning Balasaribu. Pringgawasi ge teu apal sababan manehna ge teu apal da teu kungsi mukaan secara gemet. Sanajan kungsi mukaan eta kitab tapi cantang tu eta anu asli. Ratuning Balasaribu teh kitab maha penting, lain bae keur Sunda tapi oge keur sajagat. Buktina urang Mataram Kalingga, urang Singasari, labas tepi ka urang Majapahit. Geus arapaleun jeung geus ngagunakeun sabagian taktik tempur nu aya dina eta kitab.
kurang ajar. Pak ilmuwan dina Ratuning Balasariwu teh maniba cocor ka mana-mana. Malah teu mustahil dengan leuwih apal batan aing, ceuk pikir Pringgawasi. Kumahan teu rek kitu manehna ngadenge beja secara tatalepa yen baheula pasukan ti Galuh basa dina palagan bubat. Elehna teh ku sababaraha taktik tempur anu dicokot tina kitab Ratuning Balasariwu. Ceuk para kolot di pajajaran baheula Sanjaya ti Galuh diwaris sababaraha bagian taktik tempur tina kitab Ratuning Balasariwu ku Eyang Prabu Tarusbawa ti Karajaan Sunda. Sanggeus bisa Sanjaya meruhkeun sababaraha karajaan harita jadi musuhna Karajaan Galuh samodel Indra Prahasta jeung Saunggala. Sanjaya indit ka tanah Jawa nyusul Sena nu jadi bapana. Sena harita geus jadi raja di Karajaan Mataram Kalingga. Basa pemerintahan Gubraga Sanjaya pasukanana dilatih taktik tempur Ratuning Balasariwu diturunkeun dina zaman Karajaan Singasari. Diturunkeun dina zaman Majapahit, Gajah Mada kacida tapis ngagunakeun taktik tempur nu dicokot tina Ratuning Balasariwu. Sawaktu kejadian palagan bubat, pasukan Gajah Mada meruhkeun balad ti Sunda ku taktik tempur tina Ratuning Balasariwu. Kurang ajar, cek Pringgawasi gemes. Dina jero sapoe eta sakurang-kurangna kitu ceuk rasaan Pringgawasi. Manehna teu disuprih ilmu-ilmu jampe pamake ku lalaki kasep nu dijubah teh. Henteu dilatih ilmu praktek sabab cek si lalaki. Pringgawasi mah geus ngawasa ilmu usik kari teori na bae sing asak. Nu matak dina eta latihan teh leuwih loba ngabandungan penjelasan nu ngajarna batan manehna nu nyieun usik. Ulin usik teh teu gumantung kana ukuran awak. Hartina awak ukuran nu kumaha bae bisa boga kapinteran ijen gumantung ukuran awakna. Tapi teh jadi ukuran awak jangkung jalungjung pasti ngelehkeun nu awakna pendek padekrek. Lamun dina sato munding diadukeun jeung embe bisa dipastikeun nu eleh teh embe. Teh kitu dina ilmu kanuragan nu aya dina awak jalma mah, ceuk si lalaki. Bener ki silah. Bareto ki Nasrawi prajurit pakuan kungsi jogol di basisir eretan ngelawan urang Arab anu bilu ka Cirebon. Sakitu jangkung harelung tapi teu sakara-kara ngajeng jehet ku peupeuhan dampaleungeun Kisar Kawi. Ceuk Pringgawasi nyeleukeut si lalaki nu keur ngajar mah ukur mesem. Manggeus cempe nyai. Kawajiban sia mah ngadengekeun lain pipilueun ngadongeng, ceuk si lalaki. Atuh Pringgawasi teu eureun baceona. Si lalaki mah geus nerangkeun deui bag-bagan teori kanuragan. Dina ilmu bela diri, sasat sakur babagian awak teh boga peranan jeung kekuatan pikeun dimangpaatkeun dina kanuragan. Lamun dina sapasang leungeun aya siku aya ramo. Ramo ge lain bae sagemlengna. Tapi ku sakadar curug wungkul, ku sakadar jempol wungkul, ku sakadar jari manis wungkul. Atawa pasangan curug jeung jari manis, eta kabeh bisa dipake pakarang dina ijen. Geus puguhing sapasang suku, aya tuur aya dampal suku. Pabagian awak urang sagemblengna lain bae ukur bisa digunakeun secara kasar. Dalah secara lemes. Ngagunakeun tenaga batin ge bisa, malah hasilna jauh lebih badag batan tenaga kasar. Ceuk si lalaki. Tah nya kitu ki silah. Tiheula Ki Jayagiri kungsi nerangkeun Gusti Prabu Surawisesa saurang ngelawan sabubuhan prajurit Cirebon.
leuwih ti 100 urang juru panah perjurit Cirebon mentangkeun Jamparing ditujulkeun kan awak Gusti Prabu. Tapi inyana usik ngagunakeun ilmu pupul bayu. Jamparing anu tadina ngarah-ngarah dirina sanggeus dipupul bayu malik deui ka anu bogana. Puluhan perjurit katiruk ku panah bogana sorangan. Eta teh kakuatan tenaga jero pan. Pringgawasi geus baceo deui bae padahal geus tadi geus dicarek. Malah jigana manehna ge ingeteun da sanggeus si lalaki mureleng mah leungeun Pringgawasi teh dipake nungkup biwirna. Si lalaki mere wejangan deui cenah aya 30 usik tina sakumna babagian awak jalma. Kituna teh bari nerangkeun aya sababaraha usik keur leungeun, aya sababaraha usik keur suku, keur ramo, keur siku, keur tuur, keur dampal jeung sajabana. Ngan Pringgawasi ngabandunganana bari heuae sabat kumanehna hal eta dianggap ukur ngabejaan bulu tuur. Sok ayeuna sia diajar usik. Si lalaki marentah sangkan Pringgawasi nangtung. Usik naon? Pariesan. Awas kaula endek narajang. Ceuk si lalaki. Pariesan teh ulin usik dina nyang hareupan panarajang musuh. Di mana musuh nyieun gerakan tenggelan ku peureup Pringgawasi kudu mapag ti gigir bari newak leungeun anu keur narajang. Lamun geus katewak eta leungeun teh kudu diparieskeun. Si lalaki nya nyebrut ka hareup bari nyieun gerakan jiga rek neunggel. Pringgawasi tapis nyingcat ka gigir bari rek newak leungeun nu nyerang ngan edas. Serangan leungeun teh dibolaikeun minangka gantina eta leungeun newak leungeun Pringgawasi bari rek diparieskeun. Licik tah. Pringgawasi ngalameskeun leungeun tapi karasa jadi leueur jiga belut. Leungeun Pringgawasi leupas tina sakelan lawan. Licik ah. Pokna jembul licik kumaha. Lain tadi teh kaula anu kudu ngarawas leungeun didinya. Nah bet ayeuna bet jadi tibalik. Ceuk Pringgawasi protes. Si lalaki ukur mesem. Sia mah jalma bodoh. Paingan pajajaran eleh bae da babari dipacikeun deungeun. Ceuk si lalaki masih keneh mesem. Pringgawasi camedud baeud manehna paling henteu resep mun aya jalma nu ngagoreng nagarana. Turku sabab kaambekna geus teu kaampeuh atuh pamustunganana Pringgawasi ngaleos rek ninggalkeun eta tempat. Ngan bae di luhureun embun-embunanana aya nu ngageleber jiga manuk gede. Tetela nu bi ngageleber hiber teh awak si lalaki celeng nangtung di hareupeun Pringgawasi bari ngabadega. Malah basa Pringgawasi ngalengkah, si lalaki mah langsung narajang bari ngasongkeun rupa-rupa tenggelan. Tapi kabeh tenggelan ukur tipuan wungkul serangan teh merakpak ngagunakeun rupa-rupa jurus. Ngan Pringgawasi teu kaburu bisa nakis. Sabab saban rek ditakis saban serangan ditarik deui pikeun diganti ku panarajang jurus anyar. Akhirna Pringgawasi jadi pakupi sorangan hut head dina nyieun gerakan takisan anu sabenerna mah teu ngalaman diserang. Bodoh geuning urang pajajaran teh, si lalaki ngece. Dihina sarut pakitu hate Pringgawasi nyel-nyelan malah tapi ka ngagolakna pisan. Teu kuat nahan amarah Pringgawasi ngabalesat ka hareup. Ayeuna giliran manehna miheulaan rajangan bae si lalaki lain nyieun gerakan nakis atawa mengpar, tapi malah leuwih miheulaan rajang. Gerakan analir kilat praja
lir kilat bajra susah kabireun gerakanana. Nyaho-nyaho awak Pringgawasi ngajeng jehe di juru awakna leuleus satulang sandi. Tapi aneh teu karasa aya nu nyeri sumawana tatu. Ngan ku sabab leuleus taya Pringgawasi susah cengkat. Hate Pringgawasi nyel-nyelan ambek jeung karasa kahina ku eta ucapan. Tapi mun dipikir deui da nya tong borong ngabela nagara dalah ngajaga kasalamatan diri sorangan ge geus teu metu. Buktina ku sageprakan manehna teu walakaya ku panarajang eta jalma. Cuma aing diajar tahun-tahun di sancang teh. Dasar si Jajagiri guru aing bodoh ka totaloyo. Temet tu ngawarah aing. Hate Pringgawasi kutuk gendeng. Kumaha daek teh diajar kenuragan ti kaula teh. Si lalaki megat omongan hate Pringgawasi. Pringgawasi melong sagedeung geus kitu unggek si lalaki mere tanda ku curug nu diutak-utak. Maksud namah nitah Pringgawasi hudang ulah ngajeng jehe bae. Tapi manehna teu bisa cengkat tetap ngajeng jehe jiga leuleus satulang sandi. Hudang sia. Lelaki nyentak teu sakara-kara awak Pringgawasi munia. Malah langsung nangtung ajeg ngarasa penasaran Pringgawasi nyieun gerakan eudeup ngahampol tarang si lalaki. Leuleus sia. Rampeyak awak Pringgawasi teh ngulahe. Basa si lalaki nyerowok kitu teh awak Pringgawasi ngajeng jehe deui jiga tadi bari eueuh tanagana naon. Hudang sia. Pringgawasi cengkat deui sabab tanagana balik deui. Duh maneh asa diulinkeun pisan. Ngan bae ayeuna mah manehna lain ambek tapi era. Malah hatena ujug-ujug nganyakeun kana pamanggih si lalaki yen urang pajajaran memang letoy. Tong boro kabisa ngajaga nagara dalah keur diri sorangan ge susah. Atawa memang aing meureun nu letoy mah? Cek cenah cek hatena. Ngan rek mana bae jalan pikiran anu dipilih, nya tetep we Pringgawasi ngarasa yen dirina teh satai kuku mun dibandingkeun jeung kamampuh ieu jalma. Ngan lamun sakabe urang pajajaran kamampuh ijeunna jauh sahandapeun ieu jalma nya bener deui pajajaran teh letoy. Sia nyaho meureun di Sunda mah aya babasan saciluh matu saucap nyata. Ceuk si lalaki sanggeus Pringgawasi nangtung deui. Nya, kungsi ngadenge. Tah jiga tadi contona. Naon? Ceuk kaula sia leuleus, nya harita keneh leuleus ngadeprek. Ceuk kaula sia hudang, nya langsung hudang ajeg. Kaula kungsi nyebutkeun manusia Sunda bisa ngobrol jeung sato, jeung tutuwuhan, jeung batu, jeung angin, jeung cai, jeung seuneu. Tah ngaliwatan sora batin. Manusia Sunda bisa marentah nu hirup, nu nyawaan jiga sia pikeun diutah eta. Bisa mangaruhan anu ngadenge. Kaula cikeneh sanggup nalukeun sia tapi kasiana teu cecel teu bocel, angot tapi kakojor mah. Tah eta ilmu Sunda teh deuleu. Ngelehkeun musuh teu kudu bari ngaleungitkeun nyawana. Sabab nyawa sahabai lain manusia anu boga. Satungtung teu sanggup ngahirupkeun deui nu paeh. Ulah kumawani maehan anu hirup. Sabab bakal dilaknat ku Allah. Kaula teu apa? Nah manusia pajajaran baroga ilmu sarupa kieu henteu. Pringgawasi ngahunted teu bisa nembalan. Sok sia diajar deui. Lamunnya sia hayang diaku salaku manusia Sunda deuleu. Si lalaki marentah tegas. Pringgawasi diajar deui tapi tetap diajarna teh ukur sawatos teori henteu jeung usikna, henteu jeung ulina. Teuing sabaraha lila kekituan teh dari eta tempat teh
teu apal berang teu apal peuting eueuh cahaya panon poe eueuh cahaya lantera. Tapi keayaan tetap caang nyao caang tina naon. Pringgawas itu apal di waktu disebut lila da teu bosen teu capek, disebut sakedeung da loba pisan pangajaran anu dibikeun ka manehna teh. Lamun dijieun waruka mah meureun kandel sakieu, ceuk Pringgawasi nyarita sorangan bari ngajengkalan teh sajengkaleun. Nu disebut waruka teh mun ceuk basa kiwari mah buku catatan. Si lalaki undur jol si wanoja anu geulis campranik teh. Pringgawasi hayang sakecap-kecapen tumanya nah ieu wanoja teh bener anu ngaranna Kandita teh. Tapi aneh bibirna jiga ngarada rapet, susah dek cumarita padahal manehna teh panasaran pisan. Ayeuna mah nya inget sabab Kijayagiri anu jadi guruna sakali mangsa kungsi dodongeng. Baheula ingkang putri Gusti Prabu Sri Baduga Maharaja ical kakaburan di karaton, cek guruna harita. Pajah ti salir katujuh Sri Baduga Maharaja gaduh anak awewe anu gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Katelahna teh putri Kandita, ieu putri salir katujuh teh jadi sabibir hiji pikeun papada sinatria di Pajajaran. Itu ieu papada hayang nyandingkeun jadi geureuhana, tapi sabalikna dipika ijid ku sasama putri Kadaton Sejena utama nama putri para selir Sejena. Putri ti para selir Sejena. Aya putri ti selir katilu anu kacida ijidinana malah sarua deui biangna oge milu ijid. Sabab sabanda jaka samemeh ngareretkan Nyi Putri Kania Dewi nyaeta putri Sang Prabu ti selir katilu Nyi Ardanda Sulihanja. Praja Jaka Pajajaran teh tinggal reretna teh ka putri Kandita heula nyaeta putri Sri Baduga Maharaja ti selir katujuh nu ngaranna Nyi Sri Dewi Parangkahayu. Sabenerna mah Nyi Putri Kania Dewi teh lain teu geulis. Lamun mah Nyi Putri Kandita peunteun 10 nya Nyi Putri Kania Dewi mah peunteun 8 atawa handapna peunteun 7 ngan tetep geulis jeung ukuran putri Kadaton mah. Tapi sanajan nya geulis Praja Jaka mah tetep milih Nyi Putri Kandita ari sababna saban lalaki tarasa ukur milih rupa tapi oge bari milih talajak. Cek para lalaki Nyi Putri Kandita mah jaba antieum jaba geulis. Budi jeung bahasana oge sopan andelemi. Patukang ponggong pisan jeung paripolah Nyi Putri Kania Dewi anunya sombongnya umangkeuh sakapeung bahasana sok sugal babari ngalelece deungeun. Sakalina aya jajaka anu ngadeukeutan oge lamun sakirana manehna teu suka masuk langsung dilalece, malah dicarekan beak kata ingorana. Kusabab kitu ka Nyi Putri Kania Dewi mah para jajaka teh sok wegah, sok ngajarawuhan malah ngimpi ge di angir mandi lamun kudu diparengkeun jonghok bari jeung kudu cacarita mah. Sabalikna pisan ari ka Nyai Putri Kandita, para jajaka teh hayang pada deukeut moal we disebut parbut mah da bisi wirang sadarea. Apal saban jajaka ukur hayang deukeut jeung Nyi Putri Kandita. Nyai Putri Dewi Kania kacida nyeri hatena tina ukur nyeri hate ngajaul jadi rasa ciceup ijid jeung geuleuh ka Nyi Putri Kandita. Nu jadi biangna oge pipiliun nyeri hate pipiliun ceuceup jeung ijid. Malah sakapeung mah sok mapanah sangkan nu jadi anakna beuki ceuceup ka Nyai Putri Kandita. Jika nama eta telembuk teh ngagunakeun jampe pelet sangkan sakabeh lalaki bogoh ka manehna.
jika nama ukur sakur lalaki sapajajaran di parabunan tah ku eta dayang teh. Ceuk Nyi Ardanda Sulihanja nyaeta biang Nyi Putri Dewi Kania. Kumaha atuh ambu jang meraikeun pelet si Kandita? Babari muhun kedah kumaha enggal leungitkeun kajahatan pelet eta awewe teh. Leungitkeun kajahatan pelet eta awewe gumede teh ambu. Ceuk Nyai Putri Dewi Kania jejerged teu sabar. Manggeus gampil kumaha ambu kitu mah. Heuleut sabulan ti harita Nyi Putri Kandita katarajang penyakit kotor nyaeta carenang saawak-awak mun bitu nanahna bau hangru. Ari nu katarajang penyakit kitu teh deui biangna persis kitu pisan. Sadayeuh pakuan eundur sararea kabawa hariwang katepaan. Atuh angor sanggeus nyaho sakumna tabib juru ubar katut paraji sakti taya saurang oge anu metung nyageurkeun malah geus aya sora-sora anu dipiharap eta indung jeung anak teh dipiceun ti karaton. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cegapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana, aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Wilujeng kantun permios waluya dongeng Sunda.